Dukun baca mantra. Darat air putih lalu pataji cabul. Bos, kenapa bos? Dia. Ngambon jika nu kasing gitu, Aing geus lieur bubuhnya eta. Soal keuangan pemajikan geus untuk lupa aing. Aing teh kayaknya sugan mana nyaho Gus. Katanya di mana gitu. ayah bisa nabi antar melitu. Mana gitu. Ya ayo, tadi kuning orang. Serius? Ayo. Ayo. Oh, Gus ke ayu dituna di istana. Gus ya. Kalau kumaha di setan nanti gitu. Ya, Gus, di tempatna Gus. Para rawe Gus. Yuk, mual. Ini orang. Mual, ayo lah. Punten, Mbah. Mangga. Dia Jang. Kali aya prioge naon Jang? Ini rencangan bayar lagi. Naon maksudna? Ieu bah abdi teh nyaingkeun nama si hoyong nama. Udah usaha teh kieu wah yang namanya sugan boga abah naon. Intina nya yang sukses. Mangga. Lang ke abah meureun di pasiana tuyul. Sawios bah yang penting kumaha wae carana lah yang beunghar. Pin urang panggil heula nya tuyul cekelan abah. Terus jot. Eyang John Trot. Siapa yang kesedot panggil Eyang John Trot. Trot. Tajang tuyul ieu mah nyaeta aya nama ku zaman now kabeukeun teh kahakanan teh seblak. Kade kuit tiaw. Nasgor, baso. Wah, loba kahayang tuyul mah. Soalna geus beuki barang akan jeung kade nitip ieu. Sok mudah-mudahan sing suksesnya Jang. Ubahnya itu skema tur nuhun nya teh bah. Nuhun sami-sami sing sukses Jang. Amin. The next day. Tinggal atasnya mak Tinggal Mama Jang di mana? sana soalnya dede di cawai Sudah Mama tinggal. apa tinggal tuh Itu masih nyandak ah. duh aneh tuh teh lengit wae oh pirak gitu ya tuyul mah Mana deh? warung karep ngomong Ayo. Siap, ayo. punten mangga Bang, yang es dua mah yang es naja es gula batu dua enggak sama nama 2.000 langsung buah ya terus kemana air Jang Biasa nongkrong di tonggo.
lain mang aneh di mah kalingitan wae duit nih sabaraha kali. Kunaon jang? Ada yang ngingu tuyul. Tuh kata banyak ku tuyul mang. Bang lah, Payun. Nuhunnya mang. Ya jang, sami-sami. Wah, ya tuyul deh. Ah kiraku. Ah nyalahin kiraku dah orang ada yang itu kumaturan ngomong-ngomong aya ada yang tuyul. Nah, nggak saya orang kumpul deh baru udah putih. Nah tuh. Ayo.